الحمد لله الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد أدنان، وعلى آله وصحبه والتابعه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمين والجهات والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، فيا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتاب القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Sidang Jum'ah anu mulia, alhamdulillah urang sadaya parantos dugi kana pase panungtung bulan Ramadan 1445 Hijriyah 2024 Masehi. Pamugi lebetna urang kana pase panungtung bulan suci ieu sing disarengan ku rahmat sareng magfirahna Allah Subhanahu wa taala, dibebaskeun tina seuneu neraka kalayan taufik sareng hidayahna. Malah mandar urang sadayana tiasa ngeusina ku pirang-pirang amaliyah ibadah wajib sinareng amaliyah anu sunnah anu matak nganterkeun urang kana ridona Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat anu mulia, teu hilap sada acan khatib ngabudugikeun ieu khutbah. Khatib umaja kasadayana, khususna ka diri khatib, hayu urang sami-sami ningkatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Katambih hikmah tina ibadah puasa anu ku urang sadayana dijalankeun teh teu aya sanes salah sawiosna keur ngakontal darajat takwa. Takwa anu hartosna ngawaro kana parentah Gusti Allah, sieun ku peringatan Gusti Allah, ati-ati dina sagala laku lampah bisi nyorang perkara anu matak dibendu ku Gusti Allah. Hadirin anu budiman, tiap manusia pasti ngabogaan hawa nafsu, jeung ari hakikatna puasa nyaeta ngendalikeun hawa nafsu, lain maihan hawa nafsu. Cohadna ngendalikeun hawa nafsu eta kunci utama dina ibadah puasa. Di antarana nafsu anu tilu nyaeta nafsu mutmainah, lawamah, jeung amarah. Nafsu mutmainah nyaeta nafsu anu ngajak kana syukur nalika urang meunang nikmat, jeung ngajak sabar nalika urang dipaparin cocoba. Nafsu lawamah nyaeta nafsu anu nyalahkeun urang nalika migawe salah jeung dosa. Teras nafsu amarah nyaeta nafsu anu sok marentah urang kana migawe goreng. Tegesna eta sadayana nafsu teh terutama nafsu amarah kedah dikendalikeun ku urang sanes justru urang anu dikendalikeun nafsu. Sabab hiji waktu mah urang butuh ku nafsu. Contokna nafsu barang dahar supaya jadi asbab kuatna awak urang. Nafsu sahwat kanu janten bojo urang supaya jadi asbab lahirna tuturunan urang jeung sajabana.
Tah ibadah puasa teh jadi salah sahiji cara keur urang ngendalikeun hawa nafsu. Nafsu nu awalna bisa dicumponan kahayangna nalika di luar bulan puasa. Dina bulan puasa mah wayahna ditahan heula. Puasa hartina nahan perkara anu asalna halal dipigawe ti beurang. Komo lamun anu teu halal mah leuwih ti bates mah lain meunang kautamaan tapi malah menang karugian. Sidang Jum'ah anu budiman, sanes kanten ti eta puasa urang teh ulangan sabatas nahan lapar padaharan jeung syahwat larangan hungkul, tapi kudu ditingkatkeun jeung puasa anggota tubuh anu sanesna ngajauhan perkara anu matak ngabatalkeun ibadah puasa. Kalau lobaanana urang kara tiasa ningkatkeun perkara anu ngabatalkeun puasa, kara tiasa ninggalkeun perkara anu ngabatalkeun puasa, kare bisa nahan haus jeung lapar saur Kangjeng Nabi teh mah. Tapi hikmah jeung paedah puasa saenyana teu acan kapibanda kitu pisan dina dauhanana. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju wal ats. Kuhal sakitu dina panungtung Ramadan ieu hayu urang sami-sami tingkatkeun puasa urang sadaya, lain ukur puasa padaharan jeung syahwat, tapi puasa jeung anggota badan anu sanesna seperti lisan puasa tina ngagibah, soca puasa tina ningali perkara anu teu halal, kuping puasa tina ngupingkeun perkara anu teu bermakna, panangan puasa tina bidabel perkara anu dilarang, sampean puasa tina ngalengkah anu teu pikaridho ku Gusti Allah sareng sajabina. Pamugi ngalangkungan khutbah anu singkat ieu, urang sadayana sing tiasa leres-leres ngajalankeun ibadah kalayan ngingingkeun hikmah sareng padilahna, oge pamugi urang sadayana kalungsuran kasemahan ku tamu agung Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil ajim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.